Masih jauh kayaknya. Punten Mbak, pada kumaha kalau minum wadoi paling namanya? Wadoi. Oh, wadoi itu palih kaler. Palih kaler. Ah, lumayan lah rada cangkel turus saeutik naroskeun apa ditonggo bisi kurang aturak mah nya. Dibalilim taroskeun wadoi gitu nya. Ya sami mangga. Mau ke rumah wadoi. Oh, wadoi. Yuk, ayo. Udah mana maneh? Sorangan-sorangan tuh, Kak. Tuh sih. Ayo. Ente atuh arekan moal buy one teh. Ongko ngajakan buy one. Ayo, emang mau Cek atuh si kemayan mah. eta kabur ngaflicker geura ih ampun. Ah. Anjing. Ah. Tabakil, anjing. Punten Ah. Negeri gitu ya Allah. Harim sana topnya rekaman kayak mana dewe di atasnya. Wah. Sok halusinasi dirinya mah. Emang kenyataan top tinggal digerak. Eta mah kayak mah aing geus curiga. Soalnya babeh aing tadi ngomong. Ih, Ayo. wah ya harim teh geura atuh tingali geura. Fokus aja main dia mah bener ya Ale. Ayo anjing lah. Enang aing teh. Nah, ini mah geus biaya harim liwat teh. Si panasaran aya kayak masaha. Kurang intip. Intip maksudna tuturkeun. Tuturkeun. Setuju? Satuju sih aing bagian Ayo gesit. Ayo. Kalau nya eleh main teh. Panas ering-eringan udah aneh rumah teh. Kayaknya kurang parah jika ayo aja. Ini panas banjirnya. Udah di kamar majelis ini. Panas juga. Aduh. Aku harus kurang kiri. Aing dipikir-pikirnya geus lebaran teh nih tieun kieu. Pos kitu we dewek teu boga dulur pada loba dulur teh. Geus ari ngeuteuh kan dewek teh. Batur mah datang dulur teh ka ieu mah ka icu teh datang. Sedih kieu mah tuh. Cabut we nyawa ucing. Heuh dipikir-pikir mah sisi teh ge ting ka mana merantau teh teu puguh lelebanana budak teh. Ya, mereka tuh balik tuh, abang sekarang kemana itu? Dan doa mau ngapoe, mana kurang teh, kemana itu sini berkah salam. Tapi awak juga wae balik, mesti nol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, saya tamu saya ya. Mana kabat? Ini sering cacan. Oh kabat lah, kabat. Aduh, panas kieu. Mangajali, neng. Cari kelawe, aduh. Mangajali kelawe. Ayat gelasnya gini, anak gelasnya, tetapnya. Tuh, jika neng mau tamu jauhnya, subuhana, anak tuh neng, ciherang warna, anjing aja tuh. Oh, cacan mah cocok nah. Ada dong sendirian, iya, kuenya, kuenya bisa rekaman dari itu baturan. Kalinya,
Nah itu di mana? Gerak main gelis. Di Cimenteng, Wak. Oh di Cimenteng. Kira-kira putra saha di Cimenteng nih. Putri, meren Abah sanes Putra. Oh salah. Putri saha ya teh. Putri Mang Iji, Abah. Astagfirullahaladzim geus poho geus kolot mah. Nah tuh teten bapak ka dieu teh. Nuju teu damang Bapak teh, Wak. Oh teu damang. Teu damang naon atuh teh. Biasa eta. Barudu Abah carana mungkin ngajaran oge. Nah baru uduk. Heeh. Oh da kapan we keo meureun baru uduk. Heeh, pugu bah dicaran ge ni teu daek cici ngan aya we ka ditu nengan kebo. Oh baiklah mudah-mudahan we buru cageurnya. Ya amin Abah doakeun. Ya are tujuan ka dieu teh bade naon neng teh atuh. Rek silaturahmi we ka dieu rek ngalongok. Halus kitu mah atuh, moal pademeun obor jeung dulur teh nya. Nya. Abah teh teh keur ngahulang dulur acan ari kitu mah atuh alhamdulillah nya. Nya. Atuh kitu mah eta anu mah nya. Nya mun Abah. Kue-kue aya rata kieu teh. Ade atuh Abah buka kue. Nang nanti ada rata teh kamari. Oh, teh gawe. Anu mah kieu bisa istirahat heula, mandi heula da cai mah teh ya gorontor kudu mayar. Sawa iya ya sakali oleh-oleh sina nang di mama. Alhamdulillah rabbil alamin. Atur nuhun nya bedakeun ka bapak tentang pipisan itu. Mun teh heula tapi sabari istirahat namanya. Nya Abah. Tuh, teh alhamdulillah. Mana we balik mah. Nah, di mana isinya ya? Ieu naon penasaran aing euy. Ini gede kieu rapi. Coba buka ku aing yeuh. Terus. Kayaknya baca naon. Oh, batu di dia mah malata teh idim nu kieu sebelah heus bener we ya teh atuh ah. Rumah dewe katoh kun jeung naon berat. Jauh kacau aing. Singa. Saya istirahat tuh kamarnya. Apa ka di heula ya? Ya, si bagong teh. Tuh jeruk malabat beres teh, sia keset ini terus dibawakeun jauh-jauh. Aingnya sauluan boga dulur teh aya nu oleh-oleh jeruk Bali. Teu ada ke loba di dieu jeruk Bali. Kanyeng naon sugan. Rasa teh beas sudah sakarung berat.